Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang. Dina video ayeuna nyaeta pengajaran bahasa Sunda kelas 10 materi carita babad. Poin pembahasan dina video materi ngeunaan carita babad nyaeta anu kahiji wangenan atau pengertian carita babad, anu kadua asal muasal carita babad, anu katilu bebedaan carita babad, dongeng jeung sajarah, anu kaopat unsur-unsur carita babad, anu kalima contoh carita babad. Pembahasan anu kahiji nyaeta wangenan atau pengertian carita babad. Carita babad nyaeta hiji karya sastra dina wangun prosa anu eusina nyaritakeun hiji pahlawan atau asal-usul hiji tempat. Jadi carita babad mah mangrupa karya sastra dina wangun prosa. Naon prosa teh? Hartina carita babad mah eusina teh marupa runtuyan carita jiga carpon, jiga novel. Anu eusina nyaritakeun naon yeuh? Nyaritakeun hiji pahlawan, nyaritakeun asal-usul hiji tempat. Contohna naon? Contoh carita babad aya babad Siliwangi, aya babad Sumedang. Di jerona nyaritakeun naon yeuh? Nyaritakeun Prabu Siliwangi, babad Siliwangi mah. Aya oge babad Kandang Wesi, nyaritakeun ngeunaan asal-usul Kandang Wesi jeung sajabana. Seueur keneh contohna carita babad. Anu kadua asal muasal carita babad. Carita babad asal muasalna tina naskah anu kapendak di Tatar Sunda, dikumpulkeun ku para peneliti zaman baheula. Ari nu ngaranna naskah teh aya anu ditulis jeung aya anu di print. Ari carita babad mah ti baheula aya nu disebut tina carita menang nulis leungeun atau handscript. Aya oge nu menang nyitak atau manuskripnya. Jadi carita babad mah asalna teh ti Tatar Sunda. Mohon asalna ti Tatar Sunda. Eta asal muasal carita babad. Tapi ieu carita babad aya kapangaruhan teu ti daerah sejen? Aya oge pasti aya pangaruhna. Tiasa kapangaruhan ti Jawa jeung sajabana ditingali heula ieu tina aksara anu dipake dina naskah carita babad eta. Oke? Tah, aya ayeuna bebedaan carita babad, dongeng jeung sajarah. Bedana carita babad jeung dongeng oge jeung sajarah nyaeta carita babad mah bisa disebut gabungan antara sajarah jeung dongeng. Lantaran dina carita babad aya fakta-fakta sajarah tapi aya oge unsur-unsur pamohalan ya. Jadi ari carita babad mah aya faktana tapi aya oge nu teu masuk akal. Kitunya aya fakta tapi aya oge nu teu masuk akalna, eta mangrupa carita babad. Munamuna carita babad mah lain dongeng lain sajarah tapi gabungan tina dongeng jeung sajarah. Sabab di jerona aya fakta, jiga sajarah aya oge unsur-unsur nu teu masuk akal atau pamohalan jiga nu aya dina dongeng. Jadi hidup kedah tiasa ngabedakeun yeuh antara carita babad, sajarah jeung dongeng. Oke? Pembahasan anu salajengna nyaeta unsur-unsur carita babad. Kusabab carita babad mangrupa tadi teh karya sastra dina wangun prosa, berarti unsur nage tingali ieu mangrupa unsur intrinsik karya sastra. Anu kahiji aya jejer, anu kadua aya latar, anu katilu aya galur, anu kaopat aya carita jeung anu kalima aya amanat. Jadi mun ningali tina unsur-unsur carita babad, ningalina tina strukturna nya babagianana aya nono aya jejer, aya latar, aya galur, aya carita jeung amanat. Nu ngaranna jejer teh naon? Jejer teh judul. Jadi carita babad mah aya judulna, contohna babad Kandang Wesi, babad Sumedang jeung sajabana. Aya latar oge, latarna naon wae? Aya latar tempat, waktu jeung suasana. Aya galur, aya carita jeung aya amanat. Nu pang penting namanya eta amanat, di mana orang tiasa nyanak hikmah tina hiji carita. Tah ieu contoh sempalan carita babad nyaeta babad Limbangan. Mangga videona di pause, teras baca ku hidup ieu contoh carita babad.
Oke, sakitu kanggo materi carita babad. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.